Wilujeng tepang dina acara dongeng saka panggih, saka cumplang, saka camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbebrah mana disanggakeun ku Kang Oding sapara kanca. Wilujeng ngadangukeun. Tapi sateuacan kana dongeng, tong hilap tombol subscribe sareng like. Para mitra sadaya, nu resep kana ngukut manuk ku waktu ayeuna beuki loba. Aya anu resep ngukut manuk ti kukur, titiran, anis, jalak jeung sajabana. Malah aya oge anu resep ngukut kana manuk uncuing sagala. Majar cenah cek beja sing saha anu ngukut manuk uncuing, matak mawa hoki pikeun anu usaha. Tapi cek sakaol deui nu boga angkeuhan yen lamun hayang lancar usaha, cenah kudu daek ngingu manuk bueuk. Ngan sigana masing-masing baroga kayakinan. Rek ngingu manuk naon bae oge, asal maranehna yakin bakal mawa kamajuan kana usaha mah, rek manuk uncuing, rek manuk bueuk, atawa manuk naon bae oge, antuk namah diaringu. Nu penting manuk inguan teh bisa mawa hoki. Caturkeun dina hiji isuk, kaayaan kacidaramena ku sora manuk ti opat imah, anu manukna teh beda-beda. Ti imah wakuwu kadenge sora manuk uncuing disada mata keung. Di tema ku sora manuk cangkurileung ti imah aki ganteng. Sedeng ti imah bahdeni kadenge sora manuk jalak, tur ti imah aki rayud anu pernah nateh pangtungtungna sisi gawir. Kadenge sora manuk ti kukur mani matak ting sarblak kana hate. Opat jalma anu keur kaedanan ku manuk teh sapopoena gawena ukur ngurus bae manuk. Saban isuk manuk teh kumaranehna diparoyankeun di hareupeun imahna. Kurungna harita teh dikaitkeun dina tihang awi, mun parang kadenge manukna disada teh teu sirikna maranehna pareureum tak pepeureudeyan. Komo wakuwu sok dibarung ku malurung sagala. Awahin ku ngarasa genah tur nikmat sigana teh. Siga harita wakuwu humarurung barang kadenge manuk uncuing bogana keur disada mani melas-melis. Cit 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 cuit 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 cuit. Cit cit cuit 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 cuit. Aduh, nikmat. Tah, kitu ciner. Kudu beger ari isuk teh. Tong eleh ku manuk sejen. Horeng manuk uncuing boga wakuwu teh di ngaranan si ciner. Ngan teu lila manuk uncuing di sadana teh. Tuluy harita katempo manuk teh siga anu ngahuleng. Atuh nempo kitu wakuwu kaget. Tuluy harita manehna teh ngepruk-ngepruk kurung bari gegelendeng. Jeh, naha maneh teh ciner? Kalah ka ngahuleng kitu, inget kajalu maneh meureun nya. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, manuk teh aclok-aclokan tuluy ngadeuketan wadah parab. Atuh saterusna cok 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 harita manuk teh macokan parab. Kadenge wakuwu kukulutus deui. Lah, maneh mah karek disada sakitu bae ge, langsung bae siga nu lapar. Ngan ngurus bae lebokeun. Sedang manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita teh keur katarajang panyakit muncrut. Atuh harita manuk teh disadana teu berag cara sasari. Nu puguh mah curut deui ngising. Aki ganteng anu harita keur nungguan eta manuk, kadengena teh gegelendeng bae. Nya atuh maneh teh rengge. Ti isuk gawe teh ngan ngising bae jeung ngising. Tas nyatu naon maneh teh? Cik atuh kajeun keur ngising bae oge kahayang teh nyuara. Panjelema ge lamun keur BAB teh sok nyuara kieu ya. Aduh, tah pan sok itu. Jadi maneh ge kudu kitu. Nu penting mah kadenge nyuara. Era atuh euy, ku manuk sejen. Ngan ngabige bae maneh mah. Dasar da puguh manuk para mitra. Diomong kitu ku dununganna teh, bata nurut mah kalah cerut debe harita manuk teh ngising. Sarta pas pisan kotoranna teh keuna kana congo irung aki ganteng.
Atuh kurubug harita aki ganteng teh ngagurubug. Waduh, eta maneh hangge. Kadunungan teh ngece. Mun lain manuk dicekek sia ku aing. Cek aki ganteng bari harita teh ngusap tongo irungna. Anu lamokot ku tai manuk. Tuluy diambelan. Wih, mani bau kieu. Geus ngalebok naon maneh teh? Diomong kitu kudununganana, manuk teh kalah nyamperkeun wadah parab, tuluy nyorokcok nyatuan parab. Atuh nempok kalakuan manuk kitu, aki ganteng morongos. Bari tuluy harita teh maneh nanyarekan manuk siga ka budak. Eta di mani? Kalah ka ngatur bae barang hakan? Sakitu keur muncrut oge. Para mitra sadaya, ari Bahdeni harita kadengena teh keur nyarekan manuk jalak bogana. Ari maneh ireng? Sapopoe teh ngan nyapekeun bae dewek. Saban isuk dewek teh kudu bae neangan cacing. Cik atuh ganti pangabeuki teh ulah cacing bae. Sakali-kali mah ngacakan atuh nyatu rujak kangkung. Amih dewek teu pusing. Jeung sugan wae ari nyatu lada mah. Sora maneh teh jadi tambah alus. Diomong kitu kudununganana, manuk jalak hideung teh katempo gigi brig tuluy nyaliksik awak ku pamatukna. Tuluy eta manuk teh aclok-aclokan ngadeuketan wadah parab. Cok 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 cok. Harita jalak hideung nu dingaranan si ireng teh nyatuan parab mangrupa cacing. Atuh nempok kitu Bahdeni teh jadi nafsu tuluy gegelendeng. Tuh, maneh mah hari diomong kudunungan teh tarang ngadenge. Kalau lebok bae. Beres Bahdeni ngomong kitu, kadenge harita aya sora manuk tikukur disada ti kajauhan. Tikukur, guk, tikukur, guk. Liuk harita Bahdeni teh ngaliuk kalebah datangna sora. Katempo ku manehna aki rayud keur nangtung hanapeun kurung manuk tikukur bogana bari ngagere ceuli ku bulu hayam. Harita aki rayud teh peupeureudeyan bari ngajak ngomong ka manuk tikukur teh. Nah, gitu bunyut. Ari ku dewek dipoyankeun teh kudu disada sing alus. Tembongkeun ka manuk nu sejen yen si laing teh boga sora alus. Pokona tong eleh ku manuk bogana jelema nu tilu. Komo manuk janak boga Bahdeni mah? Ya, kecil. Sorana ge siga empet-empetan. Aki rayud ngomong kitu na teh dibarengan ku sora tikukur anu kurukuran teu eureun-eureun. Sigana aki rayud ngomong kitu teh kadengeun ku Bahdeni. Atuh pudig-dig harita Bahdeni teh nafsu. Ngan untung wae manehna sadar. Satadina mah aki rayud teh rek disampeurkeun bari rek tuluy diomong. Ngan Bahdeni mikir deui teu pihadeun. Sabab geus kapastian bakal jadi pipaseaeun. Antukna Bahdeni malik neuteup kana kurung jalak boga manehna. Anu harita katempo manuk jalak teh keur nyatuan parab. Nempo pamolah manuk jalak kitu teh Bahdeni ngahuleng. Ceg harita manehna teh kana kurung manuk tuluy diturunkeun. Tuluy cag harita kurung manuk teh diecagkeun dina taneuh. Gog manehna nagog nyang hareupan eta kurung. Tuluy Bahdeni kadenge siga anu keur mapatahan eta manuk. Tuh, si buyut mah karkur-karkur we disada ti isuk teu eureun-eureun. Nah ari mah. Roima. Tapi karek oge sababaraha lengkah kadenge ku manehna. Koceak harita manuk teh disada. Atuh rek Bahdeni teh leumpangna ngarandeg. Tuluy manehna ngaliak kana kurung manuk. Bener we, manuk jalakna teh harita keur disada bari gagarapakan. Ku taksiran muninggang di jelema mah manuk teh keur amek pedah wadah parab dibawa ku dununganana. Dregdeg harita Bahdeni teh nyamperkeun kurung manuk, tuluy manehna ngomong sorangan. Tah si geuning disada. Mun ti tadi ireng. Waduh, alus euy. Geus lah ayeuna mah apal carana. Mun si ireng teu daek disada, kudu dicokot wadah parabna. Moal ka di parab tilu poe mah. Cek Bahdeni tembong bunga pedah manuk jalakna nu dingaranan si ireng teh harita disada beger. Anu sok padahal eta manuk teh ngamuk menta parab. Para mitra sadaya, aki ganteng ngadenge manuk Bahdeni kokoceakan, harita manehna ngaliuk bari colohok. Tuluy harita teh ngomong jero hate. Wah, alus euy manuk Bahdeni mah. Mani beger kitu, jeung eta deui sorana. Waduh, mani leuwih tarik batan biasana. Kumaha carana nya?
Aki ganteng harita teh haben mencrong kana kurung manuk boga Bahdeni. Tuluy nitenan kana jero eta kurung. Har, mana wadah parabna? Sugan manuk Bahdeni mah tara di parabnya. Cek aki ganteng harita teh ngarasa heran. Tuluy ngareret ka Bahdeni anu harita keur nangtung teu jauh tina kurung manuk. Katempo ku aki ganteng harita Bahdeni keur nyenyekel wadah parab manuk. Ai, geuning wadah parabna teh dicokot. Oh, kitunya carana mun manuk hayang disada ngelak teh. Rek nurutan ah. Gerentes aki ganteng bari ungut-ungutan. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk boga manehna nu dieusian manuk cangkurileung. Kasampak harita manuk teh keur macokan panto kurung sigana mah eta manuk teh erek kabur. Ceg aki ganteng teh kana kurung manuk, tuluy harita teh ngodokeun leungeun katuhuna kana jero kurung. Sarta satuluyna wadah parabna teh dicokot. Atuh kurubug harita manuk teh ngagurubug sigana mah reuaseun. Tuluy wadah parab teh ku aki ganteng dikaluarkeun. Bener we para mitra, barang wadah parab manuk dicokot, koceak teh harita manuk disada. Atuh cakakak teh aki ganteng seuri manileungakan. Wah, berhasil, berhasil. Tah, kitu rengge. Soklah, disada kadinya sing beger. Tong eleh ku manuk sejen. Kurubug, kurubug, kurubug. Harita manuk teh gugurubugan, bari kokoceakan disada, siga anu ngamuk leungiteun parab. Aki ganteng teu padoli. Kurung manuk teh harita digantungkeun deui kana tempat asal. Manuk cangkurileung boga aki ganteng harita teu eureun-eureun disada, kokoceakan mata katorekan ceuli. Para mitra sadaya, harita nu disada teh aya 3 manuk, nyaeta manuk tikukur boga aki rayud, manuk jalak boga Bahdeni, jeung manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita kadenge disada patarik-tarik. Atuh kaayaan di eta tempat teh jadi gandeng teu puguh ku sora manuk. Sedang manuk wakuwu nyaeta manuk uncuing. Harita anger we nyorok cok nyatuan parab. Atuh wakuwu teh jadi nafsu. Cag harita kana kurung manuk, tuluy nyarekan manuk bari tutunjuk. Ciner. Nah, hasi maneh teh kalah kang ngatur bae barang hakan. Tuh, dengekeun. Batur mah barerag disada. Nah, ari maneh ngan nyatu bae jeung nyatu. Wakuwu nyarita kituna teh bari merhatikeun aki ganteng anu harita katempo bungah pedah manukna disada tarik. Sok sanajan eta manuk teh disadana bari gagarapakan. Nempo aki ganteng siga anu bungah pedah manukna disada, wakuwu panasaran. Manehna hayang nyaho naon nu jadi sabab pangna manuk aki ganteng harita teh disada manitarik. Ari rek pok nanyakeun manehna teh ngarasa era. Ret harita wakuwu teh kana kurung manuk boga aki ganteng. Katempo ku manehna wadah parabna teh eueuh di dinya. Nah kurung manuk teh teu make wadah parab. Atuh kumaha cara marabna? Cek wakuwu harita teh ngomong sorangan, bari saterusna ret ka aki ganteng. Katempo ku manehna aki ganteng keur nyenyekel wadah parab teh. Atuh nempo kitu wakuwu teh heran, naon maksudna wadah parab teu diasupkeun kana kurungna. Nyanaha wadah parabna teh bet dikaluarkeun, tapi manuk teh sakitu begerna. Teu ngeuneuk lila manehna ungut-ungutan, balik pok ngomong ngagerendeng. Oh, kaharti ayeuna mah. Sigana wadah parab teh ngahaja dicokot supaya manukna disada. Rek nurutan ah. Ceg harita wakuwu teh kana kurung manuk bogana, tuluy wadah parabna teh dicokot nurutan aki ganteng. Bener we para mitra. Barang wadah parab dicokot, teu ngeuneuk lila manuk uncuing kukutan wakuwu, harita disada ngelak mani mata keung. Cit cuit 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 cuit. Cit cit cuit 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 cuit. Barang ngadenge sora manuk uncuing boga manehna disada, barakatak teh wakuwu seuri mani lelenggakan. Tah, si disada. Mun ti tadi atuh. Ngarti ayeuna mah carana lah. Atuh harita para mitra, manuk teh kabeh disarada. Ti mimiti manuk ti kukur boga aki rayud, jalak boga Bahdeni, cangkurileung boga aki ganteng, jeung manuk uncuing boga wakuwu. Atuh kaayaan di eta tempat jadi rame ku sora manuk.
Pang nama manuk boga Bahdeni, Aki Ganteng jeung Wakuwu anu ngahaja dicokot wadah parabna. Tilu manuk anu dicokot wadah parabna teh disada kokoceakan bari gagarapakan motah teu eureun-eureun. Para mitra sadaya, manuk ti kukuru boga aki rayud. Barang ngadenge tilu manuk sejena harita rame di sarada bari gagarapakan. Sigana lamun ninggang di jelema mah manehna teh ngarasa kaget. Tuluy katempo manuk teh ngahulang sakedeung, teu lila eta manuk teh nurutan gagarapakan. Bari harita sorana teh beuki lila beuki tarik. Ti kukurkuk, ti kukurkuk. Atuh aki rayud nempok kitu teh manehna ngajenghok. Ai, kunaon eta si muyut bet jadi motah kitu? Jeung sorana aduh asa leuwih tarik. Kuring harita aki rayud teh ngahulang, tuluy nempok kana kurung manuk nu sejen. Katempo harita manuk jalak hideung boga Bahdeni keur gagarapakan bari kokoceakan. Pon kitu deui manuk cangkurileung boga Aki Ganteng. Najan harita keur ngising bae oge. Eta manuk teh habeng bae gagarapakan bari disada kumaha ilaharna manuk cangkurileung. Ari manuk uncuing boga Wakuwu. Harita kadenge sorana teh beuki lila beuki alon. Sarta katempo ku Wakuwu, manuk uncuing teh harita keur nunutan. Atuh kebag Wakuwu teh ngarenjak. Ai, nyana eta si Ciner, sorana beuki alon kitu? Oh, nunutan. Dasar manuk atah adol. Cek Wakuwu ngagerneng ngomong sorangan. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk. Sanggeus deukeut harita kurung manuk teh dikepruk-kepruk. Pruk 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 pruk. Korejat harita manuk teh udang. Di buburan jat. Geus kitu mah anjeun ceuleuh deui tuluy nunutan siga tadi. Malah ayeuna mah eta manuk teh teu disada. Wakuwu harita teh ngahuleung deui bari neuteup manuk uncuing nu dingaranan si Ciner. Kebeg manehna reuwas. Barang nempok harita manukna teh tina nunutan bet jadi ngulahek. Golepak harita manuk teh ngagoler. Wah wah wah, kunaon ya si Ciner? Waduh, ngagoler gitu. Tuluy harita Wakuwu ngodokeun leungeun kana jero kurung. Gap harita manuk teh dirampa, tuluy dicokot dibawa kaluareun kurung. Ditilik-tilik eta manuk teh, ari napasna mah aya keneh. Ngan manuk teh siga anu leuleus ngagoler teu walakaya. Wah, cilaka ya. Waduh. Rek di mandian ah. Cek Wakuwu bari satuluyna koloyong manehna asup ka jero imah. Ari manuk cangkurileung boga Aki Ganteng. Harita nasibna teh teu beda ti si Ciner. Manuk teh mimiti katempo gagarapakanna teh rada alon. Beuki lila beuki alon antukna mah kudupruk eta manuk teh ngudupruk. Les deui bae eta manuk teh kapiuhan. Ieu teh sigana para mitra manuk teh capeun gagarapakan bae. Bari jeung teu diparab. Atuh harita manuk teh mun dinggang di jelema mah meureun manehna teh pingsan. Nempo kaayaan kitu Aki Ganteng kacida reuasna. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk. Breh katempo harita manuk cangkurileung boga manehna nu dingaranan Sirengge teh keur ngagoler teu empes-empes. Waduh, nah ieu Sirengge. Wah, cilaka ya. Buah-buah manuk teh kapiuhan. Waduh, cek Aki Ganteng ngomong sorangan. Satuluyna kurung manuk teh diturunkeun. Ragamang harita manehna ngasupkeun leungeun kana jero kurung. Satuluyna manuk teh dibawa keluar. Heh, Rengge, kunaon maneh teh? Waduh. Tong sok ogoan lah. Make pingsan sagala. Hudang. Cek Aki Ganteng harita teh bari ngoyag-ngoyageun hulu Sirengge. Tapi eta manuk teh anger bae teu daekeun hudang. Waduh, cilaka ya. Sirengge bener-bener kapiuhan. Kudu diceuceuhan ieu mah ya. Cek Aki Ganteng bari tuluy koloyong manehna asup ka jero imahna. Ayeuna urang caturkeun Abah Deni. Harita manuk jalak hideung nu dingaranan si Ireng teh anger keneh gagarapakan bari disada kokoceakan. Ngan sigana manuk Abah Deni mah kawilang manuk anu kuat. Najan gagarapakan teu eureun-eureun bari terus kokoceakan disada, manuk teh anger bae jag-jag. Ngan sigana Abah Deni teh nempo manuk Wakuwu jeung manuk Aki Ganteng kapiuhan, manehna oge boga rasa khawatir. Ai, kunaon itu manuk Aki Ganteng jeung manuk Wakuwu? Wah, kapiuhan sigana mah. Capeun meureun.
Aduh, untung we si ireng mah jagoan. Manehna mah anger we jag-jag. Tapi karunya rek diistirahatkeun heula. Cek Bahdeni harita teh ngomong sorangan, satuluyna nyamperkeun kurung, kot dicokot tuluy diacagkeun dina taneuh. Maksud manehna mah manuk teh rek sina istirahat, rek dibere heula parab saperti biasa. Kulutrak harita manehna teh mukakeun tulak panto kurung, tuluy panto teh dibukakeun. Ngan sial para mitra, can oge ngaragamang ngasupkeun leungeun kana jero kurung, ana kerapak. Harita jalak hideung teh gagarapakan, satuluyna muru panto kurung. Teu kanyahoan para mitra, barang geus aya dina panto kurung, kelepur teh harita manuk Bahdeni jalak hideung nu dingaranan si ireng hiber kaluar tina kurung. Kubog harita Bahdeni teh reuwas para mitra. Bari tuluy harita teh gogor howokan. Woi. Waduh, si ireng lepas, oi. Tewak. Tulung. Manuk dewek lepas, oi, si ireng lepas. Cek Bahdeni harita teh gogor howokan menta tulung. Ngan bubuhan di eta tempat teh imah ngan aya opat-opatna. Nyaeta imah Wakuwu, imah Aki Ganteng, imah Bahdeni jeung imah Aki Rayud. Atuh harita manehna tulang tulung teh ukur kadenge ku batur-baturna anu sarua harita teh hobi kana manuk. Kulantaran harita aya persaingan anu teu sehat. Najan Bahdeni harita tulang tulung oge, nu tiluan teh teu ieu respon. Malah Aki Rayud mah harita teh kedal ucap. Tewak mah kan itu olangan. Ongkoh manuk teh nunut, tapi ayeuna hiber. Wah, payah. Tuturkan kan itu kalawang. Cek Aki Rayud harita teh ngajejeleh ka Bahdeni bari ditungtungan ku seuri. Bahdeni teu sadar, nempo harita manukna hiber bari jeung dihucuhkeun ku Aki Rayud, atuh harita manehna lompat sakalumpat lampet nuturkeun manuk anu hiber. Beuki lila manuk teh beuki jauh, atuh harita Bahdeni oge kabawakeun harita manehna teh geus aya teuing di mana. Caturkeun Wakuwu. Sanggeus rengse harita nyeuceuhan manukna, atuh manuk uncuing kadeudeuhna teh harita geus hudang deui. Tah, si geuning waras. Luas bae dewek maneh mah ciler. Aduh, cilaka euy lamun si laing paeh. Dewek batur. Sora maneh teh yeuh kacida dipikir resepna ku dewek mah. Nu matak lamun maneh paeh teh aduh, dewek mah sedih euy. Sigana saalam dunya moal aya manuk anu bisa ngaganti maneh. Ieu urang kana kurung deui. Ceuk Wakuwu harita teh tuluy manehna kaluar ti imah, maksudna rek nyamper kana kurung manuk. Ngan kaget pikeun Wakuwu, barang anyog kaluar, ret kana tihang paranti ngagantungkeun kurung manuk. Tetela harita kurung manuk teh geus eueuh di dinya. Sigana mah aya nu maling. Atuh kobak Wakuwu teh ngarenjag. Wah, kamana ieu kurung manuk? Piraku hiber mah? Wah, cilaka ya. Mangkaning eta kurung manuk teh hargana oge lumayan. Waduh. Nah, ari aing sial-sial teuing. Wah, bener ieu mah geus pasti aya nu maling. Nah, atuh beurang-beurang bet aya badog. Cacakan ti beurang ieu teh. Komo lamun ti peuting. Aduh. Nu matak ieu ciner, unggal poe oge saban maneh ku dewek dipoyankeun sok ditungguan. Nya kitu ingis bisa anu maling. Tuh, ditinggalkeun sakedeung oge pan imah maneh melayang. Hah, dasar sial. Wayah na ieu ciner, imah maneh saheulanan rek diganti ku kardus kurut wadah TV. Engke kahareup mah rek dipanggieunkeun anu 2 tingkat. Wayah nanya. Ceuk Wakuwu bari harita teh koloyong manehna ka jero imah nyokot kardus kurut wadah TV. Ayeuna Aki Ganteng, nasibna teu jauh ti Wakuwu. Barang manehna geus beres nyeuceuhan sireng ge, tuluy kaluar ti imah. Barang aya di buruan kebeg manehna ngarenjag. Sabab harita kurung manuk teh sarua aya nu maling siga boga Wakuwu. Hai, nyaka mah nya di kurung manuknya. Apaan tadi teh ngagantung? Piraku kurung manuk bisa hiber? Wah, cilaka rengge. Imah maneh aya nu maling. Waduh, cacakan ti beurang ya. Panto imah oge molongo. Eta badog aya ku wani-wani teuing. Cek Aki Ganteng harita teh kukulutus. Waduh, wayah na rengge. Saheulanan maneh nempatan kurung hayam.
Wayah nanya, lain dewek tega ya. Darek meuli deui kurung si Ganu kitu teh mahal. Dewek keur teu boga duit ya. Wayah nanya. Koloyong harita aki ganteng teh muru ka tukangeun imah pikeun nyokot kurung hayam. Atuh saheulaan harita manuk cangkurileung nu dingaranan Sirengge teh diasupkeun kana kurung hayam. Tetela para mitra dina kurung hayam mah Sirengge teh teu daekeun disada. Siga nama tempatna asing gitu ya para mitra. Siga nama pedah tempatna asing gitunya. Ari biasana dina kurung, nya maksudnya kurung manuk, ari ayeuna dina kurung hayam, beda pisan karasana. Antukna harita Sirengge teh teu daekeun disada. Sedengkeun Aki Rayud, nempo tilu baturna manukna geus areueuh di dinya. Manehna teh hayang heheotan tapi teu bisa. Antukna mah manehna ngomong sindir sampir. Nah, nyi nu muyut. Terus di sana terus. Aduh, mani genah ya. Mani genah kana hade teh. Maneh mah moal nepikeun ka kapiuhan di sana bae oge. Soalna parab maneh mah terjamin. Diparab sesuai dengan waktu. Ngadenge Aki Rayud ngomong sindir sampir kitu. Aki ganteng jeung Bah Deni harita teh teu wani kaluar ti imah. Ngahep-hep we di jero. Sigana mah ngarasa era ku Aki Rayud. Sedengkeun Bah Deni harita manehna keur nuturkeun manukna anu leupas tina kurung. Ngan teuing ayeuna manehna keur aya di mana.